warahmatullahi wabarakatuh. Hari usim opak uruk salam tekompak pemerane sarare kowe denger. Sawang sulandei mudah-mudahan anu ngajawaban uruk salam ku Gusti Allah dipanjangkeun umurna, amin. Mudah-mudahan dijembarkan rizkina, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu suamina dipasihan tambah bager. Mudah-mudahan bapak-bapak anu ngajawaban salam ku Allah eta dipasihan istrina solehah, amin. Coba sawang sulandei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah odol ge dipencet masuk mungkar. Ya. Odol ge sampai gepeng dipencet mah mungkar sanajan letik deui ge. Ieu ge ari dipencet mah mungkar, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa basyiril mu'minin. Amma ba'du, ya qawiyyu ya matinu ikbi syarra dhalimin wa ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Karepeh bae ngadoa. Ya. Ongko hayang didoakeun tapi nu ngadoa teu diaminan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان محمد إلا رسول. وقال أيضا في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا صدق الله العظيم. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا في الحديث الأخرى الصلة رحم تجلب الرزق وتطول الأمر. الحديث آية تمام الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب rabbil alamin. Anu kusim kuring dipika hormat pengatur waktu pemindah acara garisnya ngeyeng protokol. Garisnya ngeyeng MC anu parantos masihan waktos kasim kuring mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkeun yuswana. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan, mudah-mudahan dipasihan manfaat ilmuna dunia
hormat ka bapak kesepuhan, para al-mukarramun, para kiai, para hujaj, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh-tokoh yang lainnya anu kusim kuring diberi hormat, anu terbiasa ditatan satu persatu. Mudah-mudahan tokoh-tokoh urang, kiai urang, ustad urang, kesepuhan urang ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun umurna amin, dijembarkeun rizkina amin. Oke, mudah-mudahan dipasihan kesehatan, tong waka di mautan sehingga mautna husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tailap anu kusim abdi dipika hormat para ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sami kusim kuring dipika hormat. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana ku Allah dina wakos ayana dibanjur rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijembarkeun rezekina, disalametkeun dunia akhirat. Mudah-mudahan anu boga hutang sing kancang kabayar hutangna, mudah-mudahan anu dipasihan kasulatan, mudah-mudahan diilangkeun kasulitanana, mudah-mudahan anu ayeuna nuju teu sehat, mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bedas ari dikitukeun Pak kawinana ge komo nu boga hutang ya, bedas hayang geura kabayari hutang Pak. Komo ibu-ibu nusuk boga hutang Pak, aya Bang Emok hutang Bang Emok di belah di rumah tuh ka di dieu mah sarua bae beureun. Nah, kurang provinsi Banten ya, beda kabupaten doang jeung kula. Nah, moal jauh beda antara aturan mah beda saeutik doang. Nah, naon kumaha kitu hukumna eta Bang Emok ibu sadayana. Ya, di ditu mah eta Bang Emok sok budak-budak kanu bogana, kanu kahutang. Ya. Buka di dia, dan aya di dia ke Bang Emok. Meureun memeh ka ditu ge ti dieu heula. Memeh ka ditu ge ka selatan, ti utara heula. Ya. Karena naon? Ayeuna rek beralih musim. Musim naon? Musim angin utara ke selatan. Bisi mah ti dieu nu ka ditu ge. Ibu sadayana eta masalah Bang Emok geus dibejakeun ku Allah dina Al-Qur'an. Ya. Wala ta'kulu riba sarua tageh. Ya. Sarua masalah hukum riba mah eta sarua karena naon Bang Emok sarua moal dihutangkeun sekian juta lamun teu aya persenan ka dituna. Sedangkan tetapi Allah ngalarang bisi madarat. Ayeuna kumaha? Ibu-ibu nu boga suami, suami nanti tinggalkeun madarat, biasana kusim hak kusim tiris aya hanut ieu meuh. Kitu. Tah ibu sadayana eta madaratna. Mantak ibu sadayana, mudah-mudahan santosna perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu biasana ngahutang rentenir mudah-mudahan eureun. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nu boga hutang supaya geura kabayar, geus kabayar mah eureunan sugan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ai geura kabayar mah. Aminanmu ulah rarepeh bae. Ya, aminan ulah rarepeh bae. Tahilap anu kusim kuring dipika hormat panitia Maulid, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngarencanakeun ti awal sampaikan ka detik ayeuna. Anu alhamdulillah nyata lancar dan sukses. Yurang doakeun mudah-mudahan panitia perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganjar ku Allah Subhanahu wa taala tina sadaya jerih payah
baik tenaga, pemikiran, kesang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala di pel kiamah ditembungkeun ganjaran memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus sahibil wilayah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Linmas dan lain sebagainya, anu sekaligus kusim abdi dipika hormat. Doakan kurang sadayana, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak RT dan jajaranna mudah-mudahan dipanjangkan yuswan anu barokah, amin. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun pamarentah anu amanah tur bijaksana, amin. Sareng mudah-mudahan dijembarkeun rizkina ku Allah. Mudah-mudahan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu mentan ka masyarakat ditanggung kepala desa, amin. Ya Rabbal alamin. Cik ibu-ibu buka yang naik itu. Nah, ke Bapak Kepala Desa mah ke bagian raskin beh, Bapak Kepala Desa diteangkeun, RT diteangkeun, ke bagian BLT aya nama lain BLT bu, BPNT bageula mah aya balsam segala kuari mah aya BPNT. Masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak teka bagian BPNT diserbu kepala desa, diserbu Bapak RT ya. Temenang itu bantuan di pemerintah RT di demo dibelah di tumah duka dibelah di rumah ya. RT pangsubuh nak segala-galana, pangcapena segala-galana, sebuah pamaido, sebuah panyarekan, sebuah panita, upah anu teu sabaraha. Mudah-mudahan kebijaksanaan Bapak RT, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kabarokahan, amin. Mudah-mudahan dipasihan lapang dada, amin. Ya Rabbal alamin. Puji sinarang syukur hayulah orang sangkakeun ka Allah anu Maghfur, anu alhamdulillah parantos maparinan panjang umur, sehat wal afiat, serta maparinan nikmat anu ageng iman sinarang Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita berkumpul di dalam rangka memperingati lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana tilompokna masing-masing ngalangkahkeun dua sampeanana, ngepatkeun dua pananganana. Mudah-mudahan aya ridho serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada sahabat, kepada tabi'in dan tabiat, kepada kita semua umatnya yang ada di akhir zaman. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kekuatan, katabahan dina nandangan segala cobaan agama Islam anu merongrong di zaman sekarang, amin. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rencana eta urang mana saha ya kula rek kongkrono lamun kotok teh mah bikang dajalu, bikang talalaki ya kula ngarana teu kurang teu leuwih. Geus ti dituna ti bapak kolot geus mubur hejo mubur beureum segala macam, ngarana teu kurang teu leuwih Mahmudin. Eta aya nu ngaleuwihan cenah Kiai Haji, kula teu tarima disebut haji karena kula teh can boga haji. Nah, gitu. Ngan eta mah maklum ngaranna geus sifat manusia, aya poho dan khilaf. Nah, Rasul bae babaraha puluh kali boga haji teu disebut-sebut haji. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani babaraha puluh kali di Mekah cicing dage teu disebut-sebut haji. Kula anu teu can nyaba Mekah disebut haji, protes kula. Hapunten. Ya, hapunten.
eta teh can haji. Ngen doakeun mudah-mudahan ieu sim kuring dipasihan jembar rizki sehat walafiat tiasa ngalaksanakeun salah satu rukun Islam anu kalima amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jagi sugih berangkat lamun diongkosan kurang disewat gitu. Mudah-mudahan lamun diongkosan tapi kurang disewat. Nah mudah-mudahan balik ti dia ya diberi ongkosna gesang muka haji amin ya robbal alamin. Eta aya tungtung nangaran gula ya, aya kuncengan gula pandi ditu cicingna di kampung gula nu mantak disebut kuncen meureun deukeut pakuburan ya. Lamun di dieu sok nu mawa jarah teh naon disebutna nah, nu sok mawaan jarah teh gen kakuburan naon disebutna nah, juru kunci meureun ya, juru kunci pakuburan ngan pedah ieu kula cicing di ditu deukeut pakuburan, deket tempat pakuburan pamakaman anu paeh mantak disebut kuncen meureun, tukang kuncena gitu. Kuncen nu mawa nu jarah, asal lain nu jarah hayang jarah dianteur nganter doang kula mah bisi sieun ngan kula mah isuk sore beurang peuting di dinya deket kuburan jatuh sieun-sieun teu can aya teu can nu ti jero kubur. Nah lamun aya nu hudang mah paeh-paeh ting cegula bener nah gitu. Eta mah hayang kene hudang gendong kaduhung paeh ulah kudu paeh tah hayang balik deui. Geus di mana bae jelema bisi aya nu sieun bobongkong teu can pernah manggih bobongkong kula mah. Di dieu aya nu orang manggih bobongkong. Teu aya, eta mah hanya omong kosong. Ya, omong kosong pacenah-cenah kabeh ge. Ya, teu aya nu geus bae mah tetep bae kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu hirup bakal bae moal hirup deui ka alam dunia paling hirup ka ditu. Ka alam belah ditu anu saterusna. Ibu sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah ibu sadayana sim kuring tiasa dongkap ka dieu ka kampungna dia ibu Kamandean ya, Kamandean desa Ciseat kecamatan Petir Kabupaten Serang. Alhamdulillah dengan wasilah yaitu kakanda sim kuring saha eta nu tadi ngaos eta teh hapunten eta teh kakanda sim kuring kakak sim kuring kakak istri nyuhunkeun doana anjeunna linggih dibaros mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa ku Allah dipanjangkeun nyaeta rumah tanggana mudah-mudahan dijembarkeun rezekina oke mudah-mudahan anjeunna dipasihan istiqomah ku Allah subhanahu wa ta'ala dina ngembangkeun ilmu agama Allah amin ya robbal alamin. Dengan wasilah eta kakanda sim kuring ya alhamdulillah sim kuring tiasa silaturahmi sinareng ibu bapak kampung Ciseat atanapi kampung Kamandean desa Ciseat. Kamandean apa Kamadean? Kamadean. Alhamdulillah ibu sadayana mudah-mudahan silaturahmi sim kuring ditampi ku urang Kamadean. Mudah-mudahan dipanjangkeun umur urang sadayana barokah silaturahmi. Mudah-mudahan dijembarkeun rezeki barokah silaturahmi. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu dina acara tema nanaon ieu? Tingkatan kekompakan demi mencapai kesuksesan. Ibu sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dengan kekompakan penitia ya, dengan kekompakan penitia di awal sampai ke akhir sampai ke detik ayeuna anu berjibaku dimulai ngayakeun pendanaan dan mencari pendanaan dimulai anu alit sampai nu ageng dimulai bapak-bapak ibu-ibu murang kalih dan lain sebagainya ngayakeun rencana nyaeta memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Wassalam dengan kekompakan. Alhamdulillah sukses pada hari ini. Alhamdulillah ini dengan kekompakan demi mencapai kesuksesan. Alhamdulillah lamun teu kompak masyarakat di dieu moal tercapai kesuksesan pada hari ini. Mantak ibu sadayana kula mah teu ngomong-ngomong dalil. Nya heulanan teu ngomong-ngomong dalil. Dalil diomongkeun ku kula ari teu kaharti mah ku ibu-ibu. Sari ngomong jeung kotok, sari ngomong jeung bebek, beus jeung bapak-bapak para kasupuhan anu terang kana dalil. Kula mah rek nyontokeun kana wakula. Ya, ieu awakula boga mata, irung, ceuli dan lain sebagainya, tangan dan kaki. Ya, alhamdulillah demi kekompakan ieu jiwa raga kula dimulai sirah, mata, irung dan lain sebagainya. Alhamdulillah sukses kula datang ka dieu. Karena naon kekompakan diri kula. Mata alhamdulillah cik mata ulah kudu mamawa senter, ulah anu siap nyorot. Ya. Cik panitia anu iya ulah kudu haliwu-haliwu, kula tenang 500 juta. Ya. Tuh gitu ari kompak mah Bu. Cik mata tenang, ulah kudu mawa senter. Sanajan penting timu ku mata. Naon timu ku mata ibu sadayana, sanajan tengah penting poek lampu PLN. Timu ku mata di lebah dia aya tihang. Kapanggih lebah dia aya tihang moal pondok kadinya Bu. Gitu. Kompak mata, cik leungeun, cik irung tenang. Ulah wa kadidahar, ieu kadaharan, cik irung tembongkeun heula ka kula. Tembongkeun heula cik irung kaing. Ulah wa kadidahar. Bisi mah ieu barang nyeri beuteung kenea. Cik beuteung teu sanggup kula. Lamun bahanak kakula manyakitan mantak ambean heulan ulah eleh kucing. Ya mah ibu-ibu bapak-bapak eleh kucing. Bener Bu? Ucing mah telok sadahar-daharna diambean heula. Sanajan daging kebo, sanajan lauk, sanajan daging hayam telok wakan didahar begitu saja diambean heula. Urang ge kumaha ibu sadayana, urang ge ulah sadahar-dahar bisi mah ieu barang haram. Bisi mah ieu barang teu hade, diparabkeun ka anak jeung pamajikan. Wajar ibu sadayana anakna bangkawara. Anakna teu beunang diatur, anakna teu bisa dididik, teu bisa diarahkeun kana jalan anu hade horeng tina parab. Ibu sadayana ngajadi darah, ngajadi daging, kanu jadi putra putri urang sadayana. Karena tina eta, tina kadaharan ibu sadayana, horeng kadaharan urang nu teu dijaga. Mantak cik irung ka dieu keun heula. Cik irung. Cik ceuli tenang. Ulah waka. Enggak. Boleh jengkantun. Saya Kunal Mukarom. Anu Tibaros, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dipasang keselamatan di perjalanan. Mudah-mudahan tiasa bersilaturahmi di Sinarapura pada di suatu saat, di suatu kesempatan. Anu saterasna ibu sadayana, lamun ieu barang anu rek didahar ku urang, anu berbentuk teu katingali luarna, teu katingali jerona, cik ceuli tenang, kadieun datangkeun ka kula dek koclok-koclok. Cik ceuli kula nu ngadenge. Matak ibu sadayana, lamun anak urang, keluarga urang hayang salamat jadi putra putri anu soleh, ulah sok sadenge-dengena, ulah sok sadenge-dengena. Naon
ulah sok sadenge-dengena kana bahan anu pipitnaheun. Karena naon dampakna kana putra-putri urang jadi bangkawara. Ya, komo zaman ayeuna ibu sadayana loba medsos, loba media sosial dan lain sebagainya. Itu salah satu ajaran orang-orang yaitu komunis. Orang-orang non-muslim, budak leutik, budak aralit, nembe SD kelas 1, kelas 2 geus teu beunang diatur. Kunaon? Ku media sosial. Karena naon? Aya daya magnetan dina media sosial. Dina HP tertarik hayangna. Gitu man. Gitu. Ibu sadaya, bapak sadaya. Anu saterasna, ibu sadaya, nah ieu demi persatuan dan kesatuan. Supaya sukses. Ku urang kawadea. Mana demi mencapai kesuksesan. Nu saterasna ibu sadayana nu dina jiwa raga urang sadayana anu saterasna panangan. Cik panangan ulah sadahar-daharna bisi mah ieu kadu cucuk doang. Rabah heula dicabah ku panangan kasaap tak halus. Kasaap tah henteu. Tihang tabatang kalapa, tihang tabatang rambutan ieu. Geus urang sadayana berhati-hatilah demi kesuksesan dalam bersatu. Anu saterasna cik sampean kula nu ngaleumpangannana. Di mana ayana anu dituju? Kula cik sampean. Demi anu aya dina jiwa raga urang bersatu, mata, celi, pandangan, lidah, sinareng sampean berikut perut, sirah dan lain sebagainya. Itulah temin ketemulah kesuksesan. Mantap ibu sadayana urang kuat nu kahiji tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, masyarakat, kiai, ustad dan lain sebagainya bersatu. Insya Allah lamun kiai na teu mawa maneh, RT na teu mawa maneh, siling dukung antara satu sama lain. RT sing ngadukung ka kiai, kiai ngadukung ka RT, ditambah ku masyarakat, insya Allah sukses. Dia mau ajar masyarakat acak-acakan baik, kiai nage jeung kiai na acak-acakan, siling sentrek gara-gara pemilihan pildes, gara-gara pilkada mau kebel ayeuna pileg, gara-gara eta kepala desa mah geus kabeli Avanza, kepala desa geus kabeli sawah, kepala desa geus kabeli kebun, kiai mah jeung kiai pasea keneh. Atuh ajar masyarakat mantap kiai mah mun bisa ulah sok ilueun. Ilueun politik. Cicing bae aya nyamperkeun bae syukur eueuh cicing. Naon masyarakat pasti weuh nu ieu pasea jeung nu ieu deuk sanu ngabenerkeun. Sanu ngabereskeun lamun kiai na acak-acakan. Ya. Komo ieu masalah paham dina segi ibadah. Ieu kunut, ieu teu kunut, ayo haliwu. Umpamana masalah kunut jeung kunut ulah kudu dihaliwkeun Bu Bapak. Ibu sadayana. Nu ieu kunut, nu ieu teu kunut. Cik nu teu kunut teu jadi masalah. Ka mana aturanna aya jalurna. Cik nu kunut teu maca doa kunut dina salat pan teu batal salatna. Di mana aya nu teu maca doa kunut batal salat? Can ngadenge kula mah. Teu batal salatna ngan cuman teu meunang ganjaran sunahan. Batal man teu salatna. Ngan dinalika rek uluk salam ibu bapak sadayana anu sok biasa maca kunut sunah sujud
sujud sawi poho ke sujud sawi beres uluk salam tecan macan naon silahkan sujud sawi beres poho keneh bae geus maca zikir jeung ieu itu geus bebas. Di mana batal salatna? Henteu. Ya. Kula mah tecan manggih duka bisi kesepuhan anu sanes bae. Tecan manggih kula mah. Bisi aya di musola ieu kunut di musola ieu mah teu kunut ulah kudu dihaliwukeun. Ulah kudu haliwu. Gitu. Memang aya aturanana. Tah, demi naon urang? Demi persatuan dan kekompakan. Anu saterasna ibu sadayana. Demi kekompakan mencapai kesuksesan urang sadayana kul kalyaden kun kalyaden walatakun kal udunen. Doang tangan ibu sadayana, doang tangan bapak sadayana urang teh hirup di alam dunia kudu doang tangan. Kun kalyaden walatakun kal udunen kudu doang tangan. Saling bantu membantu, bahu membahu satu sama lain. Masyarakat nu ieu membantu kanu ieu. Teu pandang si miskin, teu pandang si fakir, teu pandang si kaya, teu pandang kiai, teu pandang tokoh masyarakat, teu pandang RT dan kepala desa. Kudu saling membantu kalyaden. Ayeuna ibu sadaya, lamun eta urang hirup di masyarakat cuma doang curug hiji, cuma doang curug hiji, aya ustad aya kiai bisa ngenuduhkeun bae pan doang curug bisa ngenuduhkeun bae sitah manggul ulah gede-gede, sitah manggul gelas curug marbah sorangan. Eta curug marbah manggul gelas mawa gelas kongok gelas anu rada kandel mah beling mah marbah. Ayeuna ketua RT ulah aing rasa pang ketua RT na anu masak kepala desa ulah rasa aing bengkel kepala desa na. Masyarakat ulah rasa jadi masyarakat anu miskin kudu saling membantu. Nu kaya ulah rasa aing pangkayana, nu miskin ulah lemah ku miskin, nu fakir ulah lemah ku sebab fakir. Kudu satu bersatu. Tah ayeuna ibu sadaya ieu naon jempol ibarat ieu kepala desa RT pemerintah, ieu naon curug ibarat ieu ustad kiai tokoh masyarakat. Nah ibu sadaya ari ieu naon ieu teh ibarat masyarakat anu miskin, anu kaya, nu fakir dan lain-lain di dalamnya. Tapi lamun ngahiji ieu ramo ulah tah sagede gelas sagede karung ka jungjung ku kabehan ya, sakarung ka bawa ku kabehan kunaon ku berjibaku satu sama lain. Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, kepala desa dan lain sebagainya diangkat kabeh ku kabehan. Tuh alhamdulillah tercapai kesuksesan. Ariku saling membahu membantu satu sama lain. Mantakun kalyaden walatakun kal udunen. Ulah doang celikmu, ulah doang celik. Eta celik sanajan deket di mana horeng noong ka dieu teok. Telok ulah iya ustad kiai umpamana tokoh masyarakat demeh pang kiaina, demeh pang ustadna, demeh pang tokoh masyarakat. Aya masyarakat tu miskin teu muriang teu dek nong acan. Aya di ditu ki, aya di ditu itu. Aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kayak sama itu mata ayah ahlak Rasul seperti itu. Ahlak Rasul Abu Jahal
anu salilah hirupna ngeun ngamusuhan wae ka Rasul ya, tukang nyiduhan ka Rasul, tukang amusuhan wae ka Rasul. Selama hidup Kangjeng Rasul, selama hidup Abu Jahal di alam dunia, nalika Abu Jahal muriang Kangjeng Rasul pangheulana nongong. Pangheulana nongong akhlak Rasul. Rasul sagede Rasul, Nabi sagede Nabi, ari urang lain wali-wali aja, karake ustad, karake kiai, pakaian anak kadang kiai ge doang pula, pakai jubah, pakai sorban dan lain sebagainya, belum tentu hati nama, ya. Belum tentu hati nama, belum tentu hati nama, sana dan pulang ya, belum tentu hati nama. Ulah rasa pang ketua RT na, ulah rasa pang kayana, bisa no kaya di dia. Ulah rasa pang kayana, ibu sadayana, bapak sadayana. Aya anu muriang, anu miskin, anu muriang, anu pakir. Terek nong acan, ya hulak kanu miskin, imah nagereyon, bisi kukuman dan lain sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata nusugih model gitu rekumah. Kata di belah itu masuk itu, bukan di belah dia mah. Ayah apa yang tanuk itu bermain. Masya Allah. Akhlak Rasul lain gitu, ibu sadayana teu kitu akhlak Rasul mah. Akhlak Rasul mah samalahan Rasul mah resepna jeung nu miskin. Jeung nu pakir resepna Kangjeng Rasul mah. Ari urang cicing di masyarakat nu ngahiji jeung nu parkir, jeung nu miskin, giliran nyeri huntu nu sugih. Anakna muriang, pamajikanana geuring, kokok-kokokan ka nu miskin. Masya Allah. Matak ibu sadayana ulah rasa pang sugihna ulah doang celik. Celik tak aya sajungkal ge tinu katuhu kanu kenca. Ngan kahalang ku beungeut lamun jalan hareup, lamun jalan buri kahalang ku punduk doang. Di mana eta celik nu katuhu bawa ka nyeri, sok datang nu kenca telok. Benar Bu? Matak kalianeun ieu tangan panangan ibu sadayana ulahkan diri manehna batur jeung baturna mana nu kenca jeung na katuh lamun bawa ka nyeri nu katuh teu kudu diondang datang nu kenca nu katuh bawa ka nyeri nu kenca datang lain tugas nage lain bagian nage lain batur nage lain sederajat jeung manehna suku anu pang miskin anu handap kucing nage nalika bawa ka nyeri datang ieu nu pangluhuran. Iya, jadi ustad, jadi kiai, jadi pang dalam orang kaya, ayah nomor yang miskin, nah kene menyobi hebat ini. Betul pahibut guys. Nyiaran mobil nak lempang ke rumah sakit, mana nak boga mobil, bahasa nak mobil nak kunan, ayah nuruksak, jangan mal bisa, kuhook, dijo, isi. Tak mudah-mudahan sanggesna memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan anu sugih dibari hati pasihan hati anu barahan, amin ya rabbal alamin. Doang nangakeuyeuk kanu sugih ya gitu. Ngan ibu sadayana ulah rasa eta teh nu miskin ge ulah rasa pang miskina, ulah hirup rumah sateuing ya, ulah hirup rumah sateuing.